Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hayang nyaho antara nafsu jeung perintah Allah. Ya, setik bae. Urang kudang ti penting salat usolli sunnatan liqada'il hajat. Doa. Gusti salat hajat abdi teh Gusti Maha Uningan. Gusti abdi teh dagang. Ieu teh dagang karung teh ayeuna teh ngajejes. Karung teh laku-laku lumawa eueuh Gusti. Sanajan biayaan eueuh ge diri sorangan tetep Gusti. Hayang aya laku mah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Tah eta salat hajatna nafsu. Tah mulai tah kos kitu iya. Tak nafsu tak mulai teh lain kaluar ti nafsu. Tak nafsu tah mulai. Nah, kuari kiai datang menurut caron lurah. Waalaikumsalam. Doana kiai. Tapi mah yang khusus kiai. Kula mah yang khusus supaya menang. Calon aya sabaraha? Calon aya 5 kiai. Sisa anu. Dia kula nomor sekian. Oh, terus nah, ieu mah hampura bae kiai nya. Ieu mah jeung pertama ieu kula mere 30 juta. Ka kiai pokoknya khususkan. Oh insyaallah guys mulai tak kiai set hutang hudang ti penting jeung ngawirid melalui wiridan khususon. Langsung doa khususon teh kiai tak kos kitu tak kiai salatna kemudian atuh ayeuna wiridna doana eta adalah hawa nafsu. Hawa nafsu diganjar teh cedek kieu ulah nyaritakeun ganjar asal hawa nafsu geus henteu cenah kieu henteu sia ngomong deui tanya dinanya deui teh hawa nafsu ngarti hawa nafsu tah mulai tah kuari usum pilpres urang kumpul babarengan zikir bersama nu ngadorong zikir teh naon ieu teh ieu supaya jelas hawa nafsu teh kos kitu supaya nyaho henteu cenah kalau mah nafsu ge endek bae atuh aing ge nyaho ieu anu ngadorong jeung nu ngadongkrak kana hadir di dinya jeung zikir dirinya naon nafsu tah kos kitu tah ayo kita percaya bakal diganjar ulah jaritakeun ganjaran nu ngaganjar mah Allah ngan asal timbul ti nafsu seuneu sakitu cenah nu dibacana la ilaha illallah ulah la ilaha illallah Quran ku sia baca ku nafsu mah jahanam sia ye cenah kiai kos kitu aman aing mah kos kitu bae kitu-kitu geus tidak lempeng tuh kan ye enteu je sia segala je segala naon tah ieu mah supaya nyaho eta teh nafsu nu ngadorong kana berangkatna urang teh naon tah ai kitu mah cenah ulah atuh kumpulan saha anu ngaulahkeun eta cenah dalam rangka pilpres atuh mangga bae ngan niatna karena Allah anu ngadongkrak berangkat urang kumpul ngaji zikir ulah aya selain daripada lillahi ta'ala ayo eta cenah kumpulna dirinya kiai mimpin di panggung teh eta teh karena Allah apa lain tanyakeun ka kiai karena Allah apa lain ulah ka aing padpun sia jido Ajak Nabi mayung minu billah imankan ke Allah anak imankan ke Allah teh percaya 100% aturan Allah tu sieun ke Allah rarasan teh besi salah ka Gusti Allah ja Allah teh ngadengekeun
rarasaan teh besi salah ka Allah teh lantaran Allah ningalikeun lantaran asa didegekeun dikanyahokeun ku Gusti Allah sieun salah ku sieun ka Gusti Allah jelema nu geus boga rasa asa didegekeun boga rasa asa dikanyahokeun boga rasa asa ditinggalikeun jelema sieun ka Allah bakal lempeng jelema anu motif nu ngadorongna nafsu asa teh dideuleukeun ku Gusti Allah da Allah mah teh kadeuleu asa teh didengekeun ya Allah mah gaib asa teh dikanyahokeun ya Allah na teh aya so teh kahijab urang teh ku nafsu tadi nu ngadorong teh pamerena nu ngadorong teh pangalemna nu ngadorong teh pangaguna nu ngadorong teh menarkeunana etalah nafsu moal cenah kiai eta mah ki fudoli mah panyanama dedeuh aduh ayo yu'minu billah mata dijelaskeun deh Kangjeng Nabi teh huwa uzuru khairil lakum yu'minu billah sok terapkeun di diri urang nu ngadorong salat penting teh naon nu ngadorong maca sholawat teh naon muatan-muatanana ulah aya salianti lillahi ta'ala komo geus kolot mah lempeng-lempengkeun sebagai ulah aya dorongan-dorongan masa geus kolot masih keneh ngawirid di sekolah Yusuf nah naonan geus kolot masih keneh sekolah Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahad asyara kawkaban syamsa wal qamara li sajid kunaon ngawirid kos kitu teu beres geus kolot mah geus kumaha ayana bae nemah malah mah balik deui ka kuburan belah mana ya aing dikubur geus kolot mah kitu kudu urang ye lain ngubur haju handapun bujal naona mikiran ngubur awak ulah ngubur nu eta masyaallah yu'minu billah ngimankeun Kanjeng Nabi teh ka Allah ada ngimankeun sieun ana sieun nyangahkeun sadaya-daya kumaha ceuk Allah tah lamun urang geus bisa lillahi taala di alam geus ku Gusti Allah lamun urang geus di alam ku Gusti Allah Allah nginstruksikeun malaikat Jibril bejakeun ke seluruh malaikat aing cinta kitu ka hamba aing nu ngaran eta malaikat Jibril langsung mere berita wahai seluruh malaikat Allah mencintai hambana tuh ngaran si anu di anu dengan sendirinya malaikat nonton kabeh di langit blek ketika malaikat nonton kabeh jelema raresepeun tidak terkecuali kolot budak aki-aki nini jawara kabeh sebab tontonan malaikat. Nah ketika orang itu bisa lillahi ta'ala make muatan-muatan berangkat ke panggung iya anu ngadongkrak nate pamerekna nu ngadongkrak nate keagunganana pangalemna jeung sajabana Allah nyarita ka malaikat Jibril nu kamari aing resep teh kuari tarasap bejakeun ka seluruh malaikat ohoi malaikat Allah benduan ka kiai pendi langsung mambul jelema geus ditanya ge teh ku kiai ku kaji ku kiai Haji Pendi ditanya geus di mana Bang punya tanya sudah anu lah geus mambul sinarna dicabut sebab naon atuh lillah yu'minu billah eta teh akan kudu proses berarti aya naon di diri urang aya nafsu
nah nafsu ilah anu kurang kudu diopena kudu diperangan lamun urang merangan nafsu atuh ilmu teh makin mamawa teu beres ka urang ieu perang jeung nafsu ieu hese ge perang jeung nafsu ya Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun ika jelema ibadah ka Gusti Allah berangkat ka leuweung teu kudu ka leuweung sabenerna mah deuk ibadah ka Gusti Allah teh ja Allah malain di leuweung ka gunung teu kudu ka gunung ja Allah malain di gunung Allah mah di mana urang aya di mana urang cicing aya di mana bae Allah mah aya mukhalafal lil hawadits ngadengekeun uningaeun ningalikeun henteu kudu ka leuweung-leuweung di lembur urang di kota di kampung di masjid di mushola di kamar sarua ibadah mah cuman eta gangguanana urang keur ngeunah-ngeunah salat duha mulai babaturan urang Assalamualaikum kakarak ge 2 rakaat aduh ya aing Assalamualaikum ai teh disamperkeun pan ieu teh bisnis ai disamperkeun ieu keur duha aing ieu berat mana ieu bisnis Allah Allah nyelib bisnis oh bisnis lah pan bon ieu makhluk tak kos gitu dah nah urang keur tenang-tenang di imah mah ye duha bae duha Allahu akbar karak ge menang 2 rakaat pamajikan ka haji balanja ka haji oh geran karak duhana bau sok jasa karak ngaji 2 minggu bae ge kaji lokus duha sing jelengeng da ceuli sial eta gangguan carana eta gangguan eta kosit jiga gitu satu Allahu akbar karak 2 rakaat anak nu masih kena leng-leng teh datang ka sajadah ngisi deres teu ngepet mah bele-belepet pan urang serba salah eta coba aduh si aja sa geus beres urang gegeraan bae salat teh urang kan mah ieu dah mana ye budak bebelepet pisangan habek yo eta mana teh surti kan aya nu hebat cek mana oh siap naon ka kamar-kamar cek mana teh gede deres tah boga pamajikan kos kitu mah deres keneh ieu mah lain sakalian ku kakak bae cenah tah pisangan goblok lek kumaha aja aing nyahong sia karar itu loh cenah meureun kiai tah aing mah sia ayo ngagambarkeun sia ieu mah masyaallah tah ieu makhluk kos kitu tah nyilih baeng lah pokona mah geus sanajan nu teu kaleuweung kamar boga kamar khusus duha Allah HP di bawah masa aing nyilip HP di bawah karak benang sarakat tang dingdeng aduh deuk ibadah bawa HP blon aduh yang gegeraan bae aduh tadi nama tenang salat rakaat awal masyamsi wa duhaha wal qamari idza barang aya HP tarapat kada wadhawal sejama cak Gusti Allah naon sia tolol ibadah teh tadi ka aing ku ka HP jadi biluk gitu likum iya oh iya oh iya benar siap ya kuari ya oke guys boro-boro 8 rakaat 2 rakaat ge kaganggu ieu makhluk geus bisnis geus pamajikan geus anak geus segala rupa nah tenang ya halo supaya tentrem uzlah ngarana
geus aya nu bisa mah di imah bae ge masalah gangguan pamajikan tilok ngaganggu anak kitu keneh batur aya hubungan jeung urang teh kudu kaleuweung di imah bae salat eueuh gangguan malah batur diganggu ku urang dibalik batur teu ganggu ka urang ngaganggu batur tah kaleuweung tah cek Imam Jalaluddin Rumi ketika urang kaleuweung horeng di leuweung teh aya singa horeng aya macan kumbang horeng aya serigala urang datang ka leuweung mulai 3 hewan deuk menerkam urang kabeh deuk ngajadikeun santapan kan ka urang nah singa siap galegleg macan siap galegleg serigala kitu keneh neuleuk ka tukang wah ieu paeh cek geus geus datang ka dieu meureun riwayat hirup aing deuk lumpat ka gunung parantina serigala mah deuk leuweung ka luhur tangkal kayu gampang deuk kaluncat ka mana nagaranyana geus iwal ti pasrah ka nu bogana tah jelema mah asal geus kritis karak pasrah ka Gusti Allah karak pasrah sok geura jelema anu tadina sehat walafiat dibere gering wara jasa tasbih di sisi katuhu aya di sisi kancaya mulai Allah nah anu dagang maju bisnis komo ke luar negeri dalam negeri dan lain sebagainya pokoknya poho ka Gusti Allah buah hancur usahana modal ambale hutang sebelit hulu Jumat lagi jam 7 geus ka masjid ge kabehan masyarakat kaget teh Haji ieu mesti ngalawan lah ya gawe cek jangan mending ibadah ka Gusti Allah horenganan mah imahna ge disegol adaptasinya jeung masjid imah disegel mulai sholawat dibaca zikir dibaca wah kritis seperti itu ditolak ku awewe bae ge atuh tasbih muter eta kritis gara eta masyaallah ditolak ku awewe ya Allah tasbih jadi sasaran eta lah saat kritis jelema teh ya nah ponggok ieu teh jelema diudang serigala macan singa pasrah ka Gusti Allah dengan pasrah ka Gusti Allah nol ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti macan hamba Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bisa gerak iwati digerakkeun ku Gusti nu bisa lempang iwati dilempangkeun ku Gusti nu bisa calangap iwati dicalangapkeun ka Gusti pamun tayangan kadua hiji bae ka Gusti nyanggakeun sadaya nol lain nol letik-letik hiji bae Allah macan datang ka nyana nangis beureum bae abdi mah meureun Gusti ieu teh kuburan abdi mah di 3 beuteung macan singa serigala nyanggakeun sadaya-daya meureun beureum macan kadinya ngan ngambuan dong boro-boro macan sih berit lagi akarak berit waduh udah keseragang jantung cekel habak atuh ya Allah berit ge kan ngadenge berit eta emang teu ngadengekeun ka omongan urang tuh ngadenge nah kiai keur ngabahas macan cenah keluar aing coba ye ngagibeg jantung meraum urang Allah kan nah ditanggakeun ka Gusti Allah macan ngan ngambean doang
serigala ngambean doang singa gitu kene tidak nol ke Allah pasrah ke Allah nu ngagerakeun macan singa serigala Allah nu nyalangapkeun Allah ku Allah ditakulah atuh kitu ja seatana ka aing cak Allah teu mun tayang ka sasa yan ulah kaget lamun buyut bansur mah mau jadi kendaraan ulah kaget lamun imam maghribi nu kurang dizarahan mau jadi kendaraan ulah karaget pasrah ka Gusti Allah terus berangkat kabeh berangkat nyana beunta alhamdulillah aya naon cak nyana ieu kot aing teu digegel salamet oh horeng pasrah ka Gusti Allah nol ka Gusti Allah Masya Allah eta nol pasrah ka Gusti Allah teh salamet wali-wali Allah nu mantak saralamet pasrah nol ka Gusti Allah eta teh gambaran singa macan serigala gambaran nafsu gitulah Imam Jalaluddin Rumi kumaha gambaran nafsu ketika orang deka Allah anggap tempat eta adalah leuwih dina harti loba gangguan urang deka Allah teh bisa tukangen urang teh gambaranana aya singa aya macan kumbang aya serigala artinya singa adalah raja serakah nafsu urang serakah gambaran macan kumbang adalah mencintai kepemimpinan hayang jadi kepala baik bagus teu bagus tetep hayang jadi imam bae tak kiai mun diondang kudu mimpin tahlil bae mun naon kuduna nya nama dijadikeun imam bae mun teu jadi imam teu jadi ieu eta kos kitu eta karana macan kumbang serigala hiris teh mak loba teu seubeuh hiris urang deka Allah teh dikejar-kejar ku nu tilu tadi mampukah urang bisatah urang mengantisipasi nu tilu eta gambaranana nafsu tadi teh macan gambaranana adalah singa gambaranana serigala digambarkeun kitu teh ya teu saeutik kiai talar Quran kiai talar Jabul Jawame kiai talar Bukhari katerekam ku singa teu saeutik jelema citu ilmu alatna citu ilmu usul fikihna geus bogoh fikih mah beak dilalab ku serigala teu saeutik jelema anu pandai-pandai ilmuna geus bogoh ilmu agama filsafat ting sajabana beak ku macan kumbang nah poho kana yu'minu billah Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Gusti Allah geus ana iman teh sieun ka Gusti Allah ana sieun boga rasa didengekeun boga rasa ditinggalikeun boga rasa dikanyahokeun sieun besi salah ana sieun besi salah nyanggakeun aturanna ti Gusti Allah ulah aturan sorangan ngaranna hawa nafsu iyalah nu kudu diopenan ku urang di diri urang teh nafsu urang mah diondang ngariung bae diondang ceramah barang datang ka ditu jelema ngan aya 20 baju bebeja bae situasinya ieu kos kieu nya majinya kanu ngondang teh lain mah kula asal datang bae nya heuh nya ka hijina mah tuh emang deuk aja hujan besi kaburu kahujanan lah tuh ya mah geus asal datang bae ja kitu-kitu keneh Mang Haji ya panjang sakitu pendek sakitu lah tuh atuh ngadoa bae cek nu boga ngadoa balik eta ku sebab jelema saeutikan bae kurang tertarik
ketika jelema lobaan karak amprekan di suratan ge tita eureun ku aing baju jalan panggung-panggung nu aing imah boti imah aja panggung hawa nafsu mah seperti salat duha ge aya jelema mah teu puguh rakaat Allah ngaji di sabaraha rakaat teu main rakaat satungtung jelema deuleukeun aing mah terus bae awal nafsu kadeleuna ibadah padahal maksiat kadeleuna ngaji padahal maksiat kadeleuna maca Quran padahal maksiat kadeleuna zikir padahal maksiat Gusti nafsu ngalojokkeun urang diterkam ku serigala terekam ku macan kumbang terekam ku singa mun urang kurang pandai-pandaina seperti eta Masya Allah gambaranana seperti eta horenganan nah eta jelema nu tadi teh ya dileuweung salamet alhamdulillah Masya Allah nu nol ka Gusti Allah kuari timbul berarti aing hebat aya boga perasaan aing hebat teh kos kitu batu mau geus teu daekeun teu kebal mau datang deui wah jeung datang deui wah ente bisa menghindar du kuari mah caplok blek jadi santapan eta hebat Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun jelema nol ka Allah mun tayang ka Allah salamet kabeh ge kumaha cak Allah tapi lamun boga rasa aing hebat nafsu berarti kan datang deui macan nah lamun urang dibere ilmu kemudian ilmu teh asanu aing pinter asanu aing hebat asanu aing hawa nafsu eta teh keur dileg-leg ku macan sebenarnya aing gagah kagagahan teh anu aing poho ka Gusti Allah na eta teh keur diterkam ku serigala aing ge sugih oh lu galeuyan ti aing sugih teh poho ka Allah eta teh horeng keur aya dina macan kumbang sanggak kabeh ka Gusti Allah Gusti ku batur disebut pinter teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila naon hartina atuh ilmu abdi mah ieu teh ngan sakadar ngarasa syukur we ka Gusti nitipkeun ilmu kitu ge besi salah nyampekeunana besi salah meraktekeunana bimbing Gusti abdi henteu ngaku-ngaku abdi teh sandarana Allah kitu keneh urang boga kagagahan ya penca ieu tamat penca itu tamat asa aing katoel ngaguling terbukti ngaguling ji tuluy dicolong cenah di tukang pugu dihareup nyana ngomong di tukang dihareup ulah ge neuleukeun ngaguling tah eta boga sandaran coba lamun di ka Allahkeun be moal datang jotosan batur ka urang moal datang sandarkeun ka Gusti Allah boga dunya ya Allah ya Rabb abdi teh ku batur disebut sugih bandingkeun jeung paharto ulah jeung Kangjeng Nabi Sulaiman eueuhna naonan abdi teh bandingkeun jeung lim siliong mah masuk 10 negara 10 besar dunia abdi mah eueuhna naonan komo jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ku batur pajar sugih-sugih bade Gusti ieu mah Gusti Maha Uninga harta teh anu Gusti dititipkeun ka abdi meureun sarua jeung kieu tah sia ku aing dibere harta titipan ti aing tuh bangun tuh melalui leungeun sia aing ngitah ngabangun tuh fakir miskin tuh yatim piatu melalui leungeun sia tah sarua jeung kos kitu aing teh tah dititipkeun ilmu ka sia luduh-duduhkeun jelema teh hayu bere nu butuheun rukun salat nu butuheun ilmu zahir ilmu batin bikeunan hayu melalui sia aing percaya ka sia tah ulah sok disumput salindung kabelah dieuna boh nyieun gambar ku ilmu luhur dipoto aya gambar di dinya caleg zona terlarang
sial goblok udah terlarang kan. Blon. Nah, kita lawan kita kos gitu kita nafsu. Gambaran yu'minu billah. Kanjeng Nabi ngimankeun ka Gusti Allah, sieun kumaha Allah. Tah eta bahasa kumaha Allah teh urang eueuh irodat. Urang makan kuari boga irodat, boga karep, satungtung urang boga karep, urang aya dina bag-bagan syariat. Ketika engke urang teu boga karep, kumaha karep Allah, urang geus aya di hakikat. Tah eta karep jadi jelema beneran. Teu boga karep. Atuh kumaha moal bisa dibahas sama kos kitu mah sebab perasaan mah moal bisa dibahas kajian kumaha ge kos jelema kasep kuari boga pamajikan nya bengek nya hideung nya kuru bae tah sia nya kasep aya di sia pinter aya di sia gagah aya di sia kok boga pamajikan rupane ora pira tapi rasanya. Nah, eta kan urusan lo tah urusan perasaan lain deui. Perasaan mah mah atuh beda-beda. Mungkin nyana boga perasaan ka nyana teh karunyana pelebah naonna, dedeuna pelebah naonna, nyaahna sayangna pelebah naonna. Eta mah kan rahasia perusahaan. Henteu bisa tah mah. Nah, urang teh ka Gusti Allah ngeuweuhkeun irodat teu bisa. Irodat urang dieuweuhkeun ku urang dengan cara hayal, pikiran moal bisa tah mah sebab Allah. Lantaran urang ka Allah irodat urang na dieuweukeun diayakeun irodat Allah perasaan kos urang kuari perasaan asa didelekeun ku Allah tamakan perasaan asa didegekeun ku Gusti Allah kana perasaan sebab sifat sama Allah teh sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala al-muta'alliq bi jami'il mawjudat sama Allah teh sifat bangsa azali anu euntep anu cicing anu jumeneng di Gusti Allah anu patalina kana sakabeh maujudat nu maujud langit salangit jeung eusina bumi sabumi jeung eusina kabeh ieu teh kadenge ku Gusti Allah wa in qafiya sanajan samar kasamaranana binatang nu pangleutik-leutikna sireum ateul nyana ngalengkah ku urang mah teu kadenge ku Allah mah kadenge lelengkahana sireum ateul bleg atuh kumaha urang kuari timbul perasaan di diri urang. Atuh aing teh meureun kadengekeun bae ku Gusti Allah. Eta mah perasaan. Sanajan geus diterang-terangkeun kitu ge tetep bae ngabaged. Ngabaged bae tetep bae teu boga perasaan asa didengekeun. Pan tolol jasa eta, mending gorakena mah kolot. Huis teh geus lain di luhur, jembut geus huisan. Kulata. Ngabaged. Tuh. Billah wa yu'minu lil mu'minin jeung Kangjeng Nabi teh percaya ngabenerkeun ka para mukminin naon anu dicaritakeun ku mukminin teu percaya ka salian mukminin lantaran jelema mukmin mah sarua pada iman ka Allah tusieun ka Allah ngajaga image ngajaga etika ngajaga mukminin mah ai bangsa munafikin bangsa kafirin mah iman ka Allah percaya aku sama Kangjeng Nabi percaya teh hiji ka Allah iman 100% dua ka mukminin segala rupa caritaanana wa rahmatul lil ladzina amanu minkum ngajadikeun rahmat ka jelema nu iman minkum tiaranjeun kabeh walladzina yuzuna Rasulullah mah ari jelema nu nganyerikeun ka Kangjeng Rasulullah eta malahum adzabun alim bakal kakenaan siksa nu pohara nyerina mukminin mah mukminin bakal kabere rahmat kakenaan ku rahmat ari jalma nu nganyerikeun mah bakal kakenaan ku azabun alim ya Allah ya Rabb pertama iman ka Allah mantepkeun tauhid urang ka Allah dengan cara aji wujud kidam bako nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah
wajib dikangjeng nu mustahil dikangjeng nu jaiz dikangjeng kuari perdalam ku urang sifat nafsiyahna salabiyahna ma'ani jeung maknawiyahna kuari ku urang diperdalam deui supaya rasa karasa tauhid nauhidkeun Gusti Allah dina af'al dina asma dina sifat dina zat kengerahan urang melangkah dengan pasti kemana baik urang tilok aya ruga gregog kepanggih masjid melangkah pasti majelis taklim melangkah pasti adapun di jerona DKS PGU masalah tapi melangkah dengan pasti eta jelema ngaranna yakin kada jelema anu teu yakin mah ongkos urang kampung ka kota nah dek naik klip bege kan culak cileuk dek naik klip culak cileuk lantaran lain pagaweannya na lain pagawean urang kampung ieu mah urang kota nah culak cileuk kumaha asupna kumaha mencetna kumaha tah eta teh jadi pikiran beban jadi lamun dek naik nu kos kitu teh darah tinggi naik sebab jadi beban akhirnya asup lah jeung babaturanana pan sendal ditinggalkeun barang naik ka luhur batur marake sendal aya nyanan teu aya sendal aing ka mana eta kampung teh kos kitu eta kampung ese wajan dipaksakeun kayak kitu bae eta mah atuh aya sendal mah ulah eta beban aya aturan geus asup ka jero lift geus asup ka jero lift kayak keluar deh, geus asup keluar deh dipencet mah dipencet, horenganan teu nyahueun, kan make kartu kuari masa, kartuna punya nanti dikadijakeun, atau dipencet ge nak ditotna hese, kampung mah hese bae, geus kebel karena kapanggih jeung kula, pun haji encan, nungguan kiai, nungguan teh podosero, nungguan, aing mah teu kudu tingon ku sia, bisaan jelema nungguan segala naon ongkos nu deudeuh teh gitu. Orenganan odom. Aduh, Masya Allah. Kampung hese bae. Ka Jakarta meuli kitab jeung kula, sendal dibuka. Ka toko sendal dibuka. Atuh di jero pelayanana. Haji kenapa dibuka? Atuh kula ngajauhan bae bisi pajar batur. Ya Allah. Dongeng dah kan toko mah masjid buka mah waduh orang di luar aya bacaan sendal harap dibuka eta kan aya panah ka masjid atuh ka masjid ieu mah toko berarti kan blon ya Allah ya Rabbi ese kampung mah kampung bae ka jeung hukum ese dah ieulah ya walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim kama ja'alna haula'i ada kasakumaha ku permekah dijadikeun ku kaula sebagai musuh anjeun tiap nabi ge ngabogahan musuh nang aing cak Allah matak anjeun mah hayu bae dakwah ku aing dijieunkeun musuh dek dideuleuh kekuatan jeung kasabaran katawakalan anjeun Muhammad dijadikan musuhna ku Gusti Allah teh bentukna teh syayatinal insi wal jin nyaeta setan-setan anu berjenis manusia jeung setan-setan anu berjenis jin anu bakal ngagoda ka Kangjeng Nabi anu milaraan ka Kangjeng Nabi anu bakal inkar ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah teh dibere musuhna teh nyaeta setan-setan bentukna setan teh aya nu bentuk manusia aya nu bentuk jin jadi bapana setan teh kapan ngaranna iblis teh yeun dua kelompok qasama junudahu anna iblis qasama junudahu kismain iblis teh ngabagi dua tentarana dibagi dua pabasa fariqan minhum ilal jinni wa fariqan ilal insi sebagian dikirim ka jin arasupnya na ka jin iblis teh fariqan sebagian di ilal insi arasup ka manusia jadi dua yeuh bakal teh ayeuna
musuh Kangjeng Nabi teh aya anu bentukna jin aya anu bentukna manusia ialah musuh Kangjeng Nabi tetapi lamun bentuk jin mah gampang jasa geninganan sebab Kangjeng Nabi mah asal nulu jin bae ndek nyerang ka Kangjeng Nabi cukup dengan bahasa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tiukan ku Kangjeng Nabi kabur jin enteng tama kos kitu bacaan ku urang bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum tiupkan mental jin lamun encan kene mental kene pencet pencet geus ku urang bismillahirrahmanirrahim walau qur'anan surat bil jibal au qutiat bil aud au kulli ma bil mautab balilal jami'a terus pencet ku urang keluar sia keluar kula dekat di mana sia ya tangkal caringin kunaon sia nya bakari aduh tadi suguh biasanya ya kopi pahit jeung lisong ya Allah keluar ayo kita keluar hayang jalan ceuli alas jalan mana ge segala jalan ceuli hadena ge teh jalan handap sia jin betolol segala jalan ceuli as beres bisa gampang sama urusan jin mah orang perang jeung jin babari jasa sebab melalui babacaan panasnya urang melalui babacaan bismillahirrahmanirrahim aya keneh ngajentul a'udzubillahi minasyaitonir rajim ngajentul keneh bae baca deui kurang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ngajentul keneh bae ji beak babacaan ieu camperkeun horeng lain jin tama sial tangkal kadongdong dipoles putih bek Agustus goblok ayeuna hanas aing geus keluar kesang tiis geus siap borangan bae burung Masyaallah ai jin asli mah jin asli asal dibacaan bismillahirrahmanirrahim ngajauhan sok urang lamun keur sorangan we aya pocong ulah sieun urang boga senjata urang bismillahirrahmanirrahim ngadegen pocong dinya kakara kikian dong a'udzubillahi minasyaitonir rajim tiupkan fuh rada ngajauhan setik bismillahirrahmanirrahim deket teh sial deket teh bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi aina bisa siap horeng nang tangan dina goblok mending lumpat atuh kos kieu aduh orenganan jinna leuwih parah tibatan manusia nya nama bisa ge tilok dipuasaan atuh teu banjur ayat kursi tinggal ayat kursi atau meunangna ti Kiai Golkar moal manjur ayat kursi nama akur ngan meunangna ti Kiai Golkar moal manjur bae daek salamet bae moal manjur moal teman sebab naon merena aya kepentingan teu ikhlas tadina kapan dik mere sabaraha sia transaksi Kiai Golkar papan kudu aya kontrak politik panena mah nah gampang lah hai jin mah dek bentuk kumaha bae ge geus puguh ka Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir keur zikir jojin tampilin ku Tuan Syekh Abdul Qadir bismillahirrahmanirrahim jager indir Imam Syafi'i keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah jol waalaikumsalam tadi jawab gitu assalamualaikum tadi jawab ku Imam Syafi'i diuk sorangan kunaon tadi jawab teu naon cek Imam Syafi'i kaun teh jengkul nyaho aing geus sia saha sia iblis tolok ku Imam Syafi'i buat aduh cekna buta mantak mun urang kapanggih jeung iblis tu buta eta datang aku ada buta jaga berarti Imam Syafi'i teh babari jeung jin mah ngagoda dek kumaha bae ge babari nah justru nu hese teh ieu lamun setan asup ka manusia
cara asup ka Abu Jahal, cara asup ka Abu Sufyan, cara asup ka Ki Aswad, cara asup ka tadi teh tokoh-tokoh teh eta teh kaasupan iblis. Sehingga nyana wadiun dakwah tentang ka Kangjeng Nabi aya iblisan di jerona. Nitahan ulah iman ka Kangjeng Nabi iblis jadi hakikatna manusia mah nyana teh pasti nama iman. Nu mantak jana haju ngalawannya ka Kangjeng Nabi iblis asup kadinya tah iyalah syayatinal insi wal jin ulah cek iblis teh jero hatena yuhi ba'duhum ila ba'd nyana iblis anu geus ngancik ka jin iblis nu geus ngancik ka manusia kuari geus berbentuk manusia aya iblisan di jerona aya setanan di jerona yuhi ba'duhum ila ba'd nyana ngabisiki ngawaswaskeun mere caritaan sebahagian ke sebahagian ade zuhrufal qaul kana ucapan-ucapan anu indah anu disipuh nu dipapaesan anu ngeunaheun kadengena tina berbagai ucapan-ucapan anu mengenai kebatilan ngeunaheun kadengena mah. Waalaikum salam damang Kiai alhamdulillah tara ka mana-mana emang henteu ka mana-mana urang lamun nyaritakeun nagara Kiai nya rusak jasa mun emang kuari mah tah Kiai ieu mah kan tanggung jawab urang lamun lain Kiai saha ieu mah kan tanggung jawab negara urang nu ngeusi adalah urang berarti nu tanggung jawab urang kan otomatis kan urang kudu nyieun partai kalangan-kalangan urang batur Kristen geus boga partai Buddha geus boga partai sorangan nasionalis geus boga partai tinggal Islam yang can boga partai nah ieu urang kudu nyieun partai ngan ai urang mah pan jelema leutik alhamdulillah tokoh-tokoh urang di luhur geus nyarieun partai tah ieu teh aku ari mah geus aya disadiakeun partai Islam nyaon teh Kiai enca PKB ngaranna Muhaimin tetep pimpinan anak buah Gus Dur geus urang mah dengan ngadukung eta demi untuk perbaikan negara tanpa didukung ku urang negara kumaha ieu ngabutuhkeun tokoh-tokoh ieu mah geus urang mah lillahi ta'ala Allahu akbar geus tah ieu mah kula mah geus sakieu bae heulana ngobrolna nya panjang-panjang ge ka dieu deui ka kula assalamualaikum ieu ala kadar yang Kiai tah insyaallah dibuka teh lumayan 2 juta lumayan menang 2 minggu. Waalaikumsalam disambut guys mangga cali kamari mah cicing we disambut sial cali aduh udah mah ge dah alhamdulillah Kiai loba musyawarah ya para syaitan diunggal provinsi Masya Allah alhamdulillah ieu mah urang mah di Banten bae lah Kiai anu geus gerak lamun datang ka Kiai henteu gerak ieu eleh urang teh berarti teu berjuang sedengkeun berjuang bagian daripada Islam wah zukhrufal qauli yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul bahasana ngeunaheun jas Masya Allah geus batur mah make duit Kiai urang mah ulah make duit urang mah berjuang teh karena Allah bae lantaran negara urang lamun henteu diperjuangkeun melalui partai melalui pengajian mimbar-mimbar bae mah endeuh saha atuh nu ngondisikeun birokrasina nu puguh teh deuleu batur mata melalui birokrasi Kristen nu mantak hebat sote geus aya di tubuh pemerintah Buddha nu mantak hebat sote ngabangun ieu ngabangun itu geus aya di tubuh pemerintah cara PKS kamari nu dibawa ku kentongna Lutfi Hasan eta teh kapan aya di pemerintah sehingga bisa ngarobah aturan-aturan Sunni jadi aturan manehanana urang ulah eleh nah ieu perlu dukungan para kiai terutama kiai ieu mah kudu hudang ieu mah lamun teu hudang cilaka ieu mah negara urang ieu mah Kiai bener oge nya itu teh dibenerkeun yuhi ba'duhum ila ba'd yes kitu bae Kiai engke kukula dikondisikeun Kiai teh ieu urang musyawarah di mana musyawarahna
ieu mah dek di mana bae masalah ngan ieu mah kuali geus mupakat musyawarahna di dinya di nelayan masalah tah mah ieu mah ngan sakadar musyawarah loang jeung para syaitonir rajim dijemput Kiai pokoknya yang aya di imah deui bae iya tuh pan kula mah di ditu teu bisa kok ulah kieu asal kehadiranna ge barokah kehadiranna dong barokah kieu mah datang diuk doa geus sakitu ih doa gitu bisa teu kudu doa diuk bae kiai mah asal hadir bae geus berkah bae pokona mah forum lamun aya kiaian berkah yuhi ba'duhum ila ba'd eta teh aya jurigan bego aya jurigan tah kos kitu tah tikem haba tapi pan geuna yuhi ba'duhum ila ba'd bu kiai atuh lamun urang cicingan riweuh sakit ge urang teh cicingan riweuh komo lamun cicingan henteu berpikir kieu si kiai teh kamari ge dicarekel ku nyana jakararausi dia teu pernah ngunggulkeun negara aing geus majang geus bae nyabati lo mere tilo kok ieu urang aju ka babawa kieu teu pikiran kos kitu henteu tah si kiai teh lantaran apa ngeunaheun omonganna masyaallah tanpa didukung ku kiai mana bisa sih negara beres teu bisa ai kitu mah didukung ku kiai jadi suara mayoritas bah da kukumaha ge kiai pokona mangeunaheun engke kiai bila perlu mah jadi penasehatna geus ngeunaheun jasa engke kukula diajak geus ka istana ka ditu istana mana meureun nelayan bisa meureun atau nalah jadi bawa ka ditu kiai deuk dibawa ka istana ka ditu pugu calana ge teu boga sepatu teu boga dek engkei ya pakai samping poleng nggak itu paling nggak datang ke pintu hekna ini orang Sumatera pedalaman tidak boleh masuk aduh masya Allah karim genakeun biasa taruhlah lu datang politikus deui mah politisinya nah henteu kabitaeun lantaran hatena masih kena teger make kiai lu datang lu geus mukholid anu geus hebat nyatu jeung urusan kenegaraan datang kiai masya Allah karim sorban lagi ngambai ke handap susur nage geus lain salat ge cekelan bae malah mah di kieu bae keur lain salat ge ke salat mah tilok make susur tapi keur namu nyusur bae alabatan urang jidah eta aya iblisan di jerona tah aya iblisan cak iblis nyusur mana tasbih nu gede tasbih tak cak bisikan iblis di jero puter-puter Gusti ya puter eta sormana tuh lain udang-udangkeun cak iblis di jero udang-udangkeun abeh pajar bias udang di pemerintah bae we ka kos ge udang-udang iblis teh di jero nganasehatannya supaya tampil prima di mobil dipakai udang-udang waduh bisi salahnya kikicirna kakensa tak kakatu poho aing cakena teh bisi salah ya ke bisi salah aing ye kukunyana di cinan kitu ganang-ganana di pajar aing bodoh ke kakensa tak kakatu maning kaluhurkeun eleh bendo Jogja mah tuh akibat jada mikir-mikir yang prima siwak ditololkeun di dieu set tasbih di dieu Quran di dieu bawa budak wah raja saya yang tampil prima juri kita di jero juri teuneun di hareup insyaallah di meja teh eta naon eta HP sanes ya abdi mah HP kitu mentara aya imah Quran kieu asana mun ka mana teu mawa Quran teh asana ubah hirup teh setengah hari naik sekolah mah di mobil ge jeung Quran kadang-kadang mah ka bar ge make Quran bae bang ieu tolol pohon ngomong meureun tah mah sok inget ka Soeharto bae tah almarhum salah ngomongnya eta begitu budak leutik istimewa maca Quran talar udah talar berapa juz 30 juz masih kecil 30 juz kalau udah besar mungkin bisa 40 juz makanya aya Gus Dur seri bae Gus Dur nah ini kepala negara kita bagus bener ini atuh lu bodoh maka nyahoan bae Masya Allah kulu mas kelemes mantap tas Soeharto Gus Dur ngomong alhamdulillah
barangkali insyaallah Quran akan turun lagi 10 juz lagi. Ya Allah ya Karim sagilek we ku Gus Dur. Nah, iya ya yuhi ba'duhum ila ba'd. Lain lalagan ya Bapak. Datang ke tokoh-tokoh, datang ke bangsa kitu budayawan-budayawan. Datang ke para inohong supaya eta jin, iblis, setan lu asup ka sosok manusia. Nentang karena keimanan ka Gusti Allah, nentang karena kamujizatan Al-Qur'an. Kangjeng Nabi na ditojok-tojok lamun nyana eueuh iblisan moal wani nunjuk-nunjuk Kangjeng Nabi. Mun nyana eueuh iblisan moal wani nyiduhan Kangjeng Nabi. Mun nyana eueuh iblisan moal wani deuk ngaharogala Kangjeng Nabi. Eta anu endek dah roh halagala ka Kangjeng Nabi teh iblis nu nyanding di jero tokoh, nyanding di jero manusia. Eta keur carita zaman Kangjeng Nabi. Nah ieu diteruskeun ka dieu orenganan sarwa likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Lain ka Kangjeng Nabi bae ka penerus Kangjeng Nabi ge sarua bae bakal aya setan-setan anu nyanding ka jin, anu nyanding ka manusia. Jadi setan anak iblis nyanding ka jin, nyanding ka manusia. Manusia etalah nu bergerak gampang, jin mah ditumbangkeun anak urang. Babari jin mah komo kiai gahareupan jin ya teu tenang, teu kudu make tanaga kapan tama gelutna. Cukup make babacaan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kabur Haji Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lamun urang ngajampe kudu rada dikitu-kitu. Ala siratim mustaqim tanzila azizul lahi. Ditunzilu qawm ma kunjul abaun qawm. Jadi kadeleuna ku setan ku marah ka aing. Ai kitu mah orang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kumaha teu kadenge mah? Yasin wal Qur'anil. Cak jinda. Hayu segera bacaan, hayu. Innaka laminal mursalin ala siratim. Ya, teu kerasa cak kana teh. Teu kerasa. Ulah pas kitu gak nyampe mah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim. Woi. Sak setan wae. Oh, bara. Stop. Stop, aing rek nangan tanggal caringin dah keret. Gampang geus galawan jeung nu kos kitu malah pokona mah babacaan ieu teu ieu hayu kurang dikerakeun. Engke ge aya bae tah hiji babacaan kadang-kadang ku sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kabur nyana ngadenge Muhammad teh emang kumaha kitu kakasih Allah cilaka aing cek nyana kabur. Tapi nu hese ge nu nyanding ka manusia ieu nu cara tadi teh anu ka tokoh anu ka kokolot datangna ieu nu ka kiai deui datangna masyaallah. Waalaikumsalam. Hei kiai, masya Allah, sono nyana pelukan, biasa mati loh. Berarti ya maksud dia kayak gitu. Asal lagi itu kapanginya. Masya Allah kiai. Alhamdulillah di Banten kurang geus aya istighosah. Alhamdulillah geus melalui istighosah urang nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya bareres, supaya balaleuneur. Nah ieu rek dayakeun istighosah di gor. Gedung olahraga Tangerang. Lamun orang mikir apa nih istighosah di gor. Kapan main tinju. Bulu tangkis sama didinya mah. Apa nih istighosah didinya? Aya naon henteu kitu tapi ieu tah ieu ongkosna tah. Jijang bensin, jijang uang saku tah ieu geus tenang bae. Kurang keneh bebeja ka kula aya ge di ditu. Kula bakal nu atur-aturna dirinya di pintu hekna. Geus pokona mah ajak nu loba ka dieu geus pokona. Eta mah misalnya aya 5 mobil, 6 mobil bila perlu 10 bus. Tanggung jawab kula. Pokoknya orang dalam rangka istighosah ieu ulah diletik-letik ya. Menta ka Gusti Allah. Babacaanna teh geus aya tah babacaan istighosahna.
bisa bila-bila lu teu katuturkeun geus nu bisa bae nya minta ieu ka Allah ya Allah mantep bodoh. Wede mantep jasa ieu. Ayo geus sokana mah beres datang ka ditu urang geut bener istighosah dan lain sebagainya balik orang tanya ke pemajikan rame sih kok rame-rame deui dibere berkat tah coba di kantong deuleu main deui jaga deui mah ka 5 juta na wih ya heuh cekel bae atuh beulikeun anting budak kapep insyaallah malah mah ka istighosah deui cenah di Senayan. Kak, ilu deui Kak, ajakan deui Kak, lumayan. Buat ka Senayan mah 10 juta Kak. Ieu ge keur ngitung-ngitung mereka dek telepon heula. Jadi ka bawa caah. Yuhi ba'duhum bila ba'd. Kiai tah ngomongan-ngomongan. Ngarewosan, ngabisiki ka. Tapi lamun anu teger mah oh mangga bae kiai mana istighosah bae ka Senayan kula mah istighosah di imah bae Jasarua pangeran ge nyahoeun kan mantep ieu lain kitu cek jaran tutukan itu banteu seru atuh pangeran mah teu yang seru dek ka mana coba ayo jana dek ka mana lumpat coba ayo ieu emang pangeran resepkeun kanu seru nya henteu ayo kiai bae geura ka ditu geura seseruan gitu ulama di imah ngadoa di kamar lu mantep ka Gusti Allah teu kaganggu ku ieu gitu masuk itu kiai orang kan perlu bersatu ieu keur yuhi batu milabadin kerja juriga mah ieu henteu cek dia nu saurang teh henteu kula mah di imah bae lantaran kula mah hiji teu sakola ngan asad doang dibawa ke tengah ka ditu lah mal beres batik tuh boga engke dikiriman batik lain soal batik lah teu kula mah geus cacampuran jeung jelema teh teu bisa ka jeung henteu kiai mah diutamakeun ke di panggung mah di panggung aing pokona kieu kiai engke istighosah urang sebab di dinya teh aya tokoh-tokoh aya kiai-kiai politisi bahkan aya artis engke urang ngadayekeun lagu 2 lagu mah deui nya urang mah kudu ngadayekeun neuleuh goyang mah we kiai sial yuhi ba'duhum ila kakara kapanggih ieu kurang ieu ayatna kiai nu engkeuy-engkeuyan di partai teu sadar nyana asa deuk hebat nyana teh dicekel ku jana negara asup nyana teh karana eta langsung naik ka panggung joget minimal neuleuh joget tadi tas subuh la ilaha illallah kuari di panggung masyaallah laguna naon kana ngomong atuh sia Gusti Allah lagu eta kiai deuk dikamarakeun udeng-udeng namanya nu kamari la ilaha illallah nu subuh la ilaha illallah ai beurang di panggung jeung artis kok nyala teu bisa ngadawahan artis sih demi kepentingan dan demi kepentingan artis na hiji jeung kiai kunaon sih kita teu sadar aya juri asup ka jero lamun eueuh jurigan atuh nya ge sadar aya aing naonan nya kan aing mah kiai kan hiji jeung olah heran kan aing mah kiai kok olah nyanyi aing cicing bae kan aing kudu ngadakwahan mun endeuh nya nyanyi bae ulah make musik jeung ulah goyang ngebaget bae ka karakterna nah ketika ilul goyang tepak urang stop nyanyi ulah goyang emang kurang aing resep kiai geus kasurupan iblis bakos kitu sarua yuhi ba'duhum ila ba'd Gusti Allah lagu cak kiai nu ilu teh kamari sial aing tungtung macam aing isin bae tah kapanggih jeung ayat ieu geran atuh kiai lingkahkeun teh ayat aing kamari ngilu cepat pas masyarakat aing dileukeun aing atuh bukan sia sadeg diangelkeun ku aing mah ayat ieu mah teu lain nentang sia dan milu tolol ber apa demi negara bau hitut emang bener haju sia ansup kadinya kuari negara bener tante janggeus darariuk di kursi mah geuninganan lu wau sakali na wau satahun sakali palingnya BHS emang teu kabeuli ku kiai BHS
kudu dagoan ti DPR bila perlu kiai jualan BHS ke DPR nenahonan agama jadi acak-acakan engkeun teu para ruguh ngahiji jeung artis kelek kadeule susu kadeule bujal kadeule nu di imah urang jadi rapihan aya di dinya kadeule aya nu halal ku urang teh di deule aya eta nu haram di deule kok ticing bae sih aya kepentingan iblis asup ka dieu mata geus aya iblis sekolah mancana di panggung aja peureum teh podol sero peureum moal bisa peureum memang kumaha gitu ya peureum sabelah si peureum kotok bisa beureunan ye aju meureunnan datang ka ieu mah bebeja ka nu di imahna goyang atuh cara nu di ditu Cagudi memang neule di mana di ditu di panggung kamari keur kampanye teh ya tuh loba dedelan mah jadi kos gitu cak nu di mana ayo coba goyang coba itu nanaonan henteu coba bisa akur teh jeung nu di ditu batur mah terdidik cenah teu ngabageun yuhi ba'dum gerakeun atuh cenah kiai kesel ye yuhi ba'dum sial cek kiai teh angel jasa gua ieu kasihan nyawa aing ge mogan sia eunggeung-eunggeyan nah sia yuhi ba'dum dek ditengep-tengep gua ayat ieu lah syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd urang di politik butuh batur jang nyaritakeun politik ngatur strategi sosial kenegaraan urang di ekonomi butuh batur jang musyawarah tentang perekonomian urang di budaya butuh batur itu keneh dina agama butuh batur minimal orang butuh batur sakasur haju sasumur haju salembur tah kitu orang butuh batur di dunia mah batur orang jelema datang ka iraha batur urang di jeung jelema datang ka urang diasupkeun ka jero kubur babaturan urang baik anak atau pemajikan nganter nangan datang ka bibir kuburan doa teu saha di mana urang geus di pasangan padu aju dikorolak-korolak taneuh kadenge ku ceuli urang batur urang sakumaha deudeuh jeung nyaahna ka urang balik ka imah masing-masing urang ditinggalkan semet dinya babaturan di dunia semet dinya babaturan di dunia urang di jero kubur ge ngabutuhkeun babaturan lantaran keungna pohara jasa bakal aya babaturan di jero kubur urang aya saha cak Kangjeng Nabi yatsbaul mayit salasah ahluhu wa amaluhu nu dua balik ahlu jeung malna balik deui ka imahna masing-masing nu bakal jadi batur urang setia terus datang ka digiring ka mahsyar datang ka ditimbang Gusti Mizan ke datang ka nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim batur urang teh amal urang batur urang ti mimiti sup ka jero kubur nu sajen balik amal urang mamilu amal urang salat amal urang puasa amal urang ngaji nah kuari urang ngaji diu pegel hareuda makin pegel makin bagus tateh makin hareudang makin ganteng ke bakal munundutan jore babaturan urang jore saya gede jero kubur kosut wau bae saha ieu batur ente batur di mana aya tang ngaji ka Cilongok teh nu diukna di juru bari ngarokok teh pan jore amat atuh panundutan ta ieu kunaon atuh sia nundutan sebeh teuing uduk
gitulah engke urang bakal boga batur amal-amal urang siapkeun jang nu ngabaturan urang besi engke urang hayang boga batur anu ganteng nu nenangkeun kepikiran urang geura siapkeun ti kuari urang hudang ti kubur jol nu ganteng tur sengit urang bakal nanya saha ieu ente ulah gandeng ye sobat ente waktu di dunia ih jasana di Cikupa mah nu kasep kieu eueuh aya ge Haji Uding lah Cikupa mah lah sapira Haji Uding cek cenah oh ieu mah batur ente aya hudang ti peuting teh oh nongton bola teh ya lain nu tahajud teh salat hajat teh Quran teh zikir teh tah ieu ngahiji jeung sakabeh amal jadi kula masyaallah tenang cek mana sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah gimbir ulah sieun ke kula nu ngajawabna ente mah tenang bae masyaallah ngeunaheun ya tapi lamun urang amalna teu bagus nyapoek jol jelema keur mah hideung jangkung gede bau luar biasa alah urang hudang gitu hudangnya urang oh ieu kubur aya ente saeu sudah sok saha batur ente nu terus bakal ngabaturan ka ditu ka mahsyar ih macem-macem bae emang saha ih atuh batur ente keur di dunia teh ya kuna kula momal pisah terus emang saha eta ngadokotok teh ieu enggaplek nyedekeun si mbak teh di sis kamling pos kamling da ieu korupsi ieu mabok kredit dihijikeun jadi ieu aduh cek cenah geus teu ulah milu ieu atuh pagawean ente jing sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya aduh aing mah teu tanggung jawab keur mah urang sedih sieun disingsieun terus amal urang eta bakal jadi batur urang siapkeun mumpung urang kuari hirup keneh nyieun batur jang jaga ketika urang asup ka alam barzakh lantaran eueuh deui nu ngabaturan urang babajikan urang ngomong-ngomong cinta sejati setia sehidup semati ja bohong urang geus ngagoler di kuburan nu sugandaekeun ngabaturan urang embung sehidup doang lain semati bohong gombal teh bagus kitu eueuh ti dituna nyah tah nemantak siapkeun ti kuari